Mang Jaji sepil dapur ngeunah teuing tempat makan di atas kebun teh di Panaruban Ciater Subang. Oh yes, hayu atulah gaskeun kana barang dahar mah. Di dieu aya nu beuki balak kutak hideung teu, ieu teh meni ngeunah pisan Mang Abad-abad Mang Haji karek deui manggih ayeuna tuangna teh eujeung sangu haneut sting. Lalu kemudian dicentang sama ikan lauk nila penyet ieu. Ikan lauk gurame penyet tidak mau ketinggalan. Jabaning deuleu sia Iroh, ieu dagingna kuat ka kedeuil kieu. Ieu rica-rica sapi kuat ka ngalenyet pisan kat kana jong kana ti corona teh bestiu. Udah gitu teh di sini mah harganya teh malurah. Nanti gerah Mang Haji sepil menunya ya. Lamun ieu sop iga, tah tinggal ikat ka girinyih kieu. Posisinya enakeun pisan di tengah-tengah kebun teh. Ada yang pernah kesini nggak? Kaptur menuna bisi rekadar ieu. Tuh lawang asupna ge kat kagenaheun kieu ieu mah. Beres tuang cuci mulutna teh pisang keju. Serius li bestiu kejuna kuat ka satamruan kitu. Langsung wae disampurnakeun ku es campur. Enakeun pisan ngageleser kana ti corona teh. Pokona lamun kalian ka dieu cari we dapur ngeunah teuing jagonya rica-rica dan es campur. Lokasina aya di wisata kuliner Panaruban Ciater Subang. Orang Subang mana suaranya? Dukung atuh kuliner Subang biar makin top. Aslina suasananya testing enjoy jong. Sok we gaskeun ka dieu makan enak sambil healing-healing bebeja we barudak Mang Haji. Ngahariwangkeun men.